Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Herlina Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja SMA Negeri 3 Sumedang. Di sini saya merupakan guru kelas 11 untuk mata pelajaran Bahasa Sunda. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan materi pembelajaran untuk IKI bulan Januari tahun 2023. Adapun yang akan saya bahas di sini langsung kepada project analisis unsur intrinsik novel. Kebetulan materi yang disampaikan tentang novel itu juga sama dengan tahun kemarin Januari 2022. Jadi untuk lebih lengkapnya untuk materi yang telah dibahas itu ada di sana. Di sini saya akan lebih fokus kepada LKPD atau lembar kerja peserta didik terkait project analisis unsur intrinsik novel. Baik. Jantan ieu materi gitunya dipasihkeun ka murangkalih saparantos murangkalih paham heula kana si materi enak. Kalaresan materi anu didugikeun di dieu teu nganggo metode ceramah kusim kuring teh, tapi langsung wae nganggo metode game. Jantan murangkalih maca nyalira sacara mandiri lajeng didugikeunana atanapi dibahasna eta ngagunakeun metode game sapertos cerdas cermat deui. Tah, saparantos eta lajeng kana ieu LKPD ieu gitu tah. Project ieu teh henteu mung saukur hiji atanapi dua lawungan hungkul, tapi tiasa kanggo sababaraha lawungan atau beberapa kali pertemuan. Tah, kanggo lawungan kahiji gitu nya anu kedah dipidamel ku murangkalih nyaeta ringkesan, ngadamel ringkesan novel. Sabada hidup tamat maca novelna serat heula di buku sewang-sewangan hasil hidup maca dina wangun ringkesan. Omat sanes ngalihkeun anu aya di pengker novelna. Janten kan dina novel teh biasana sok aya di bagian pengkerna teh sinopsisna gitu nya, bagian cuplikan dina lebet novelna. Tapi ieu mah kedah mangrupi hasil pemahaman hidup kana eta novel. Dugikeun sapertos kitu ka murangkalih. Lajeng sok sanajan hidup berkelompok teh ieu didamelna berkelompok gitu nya, tapi pasti unggal anggota kelompok miboga kamandang sewang-sewangan. Kukituna ulah sami antar anggota. Mangga seratkeun ngagunakeun bahasa hidup nyalira, ringkesan diserat maksimal 3 paragraf anu tangtosna eusina mencakup atanapi ngawengku sadaya eusi caritana ti kawit dugi ka akhir. Tapi sateu acan nyeratkeun ringkesan, seratkeun heula format data bukuna, luyu sareng urutan dihandap. Judulna novel naon, sabaraha kaca, pangarangna saha jeung sajabina, sangkan anu maca laporan analisis unsur intrinsik ieu novel teh apaleun. Janten diarahkeun murangkalih kanggo ngadamel heula format sapertos ieu. Ieu aya tiasa dua opsi. Upami misalkan murangkalih di bumina sewang-sewangan kagungan laptop ieu tiasa diketik, tapi upami misalkan henteu tiasa diserat wae dina buku sewang-sewangan. Tadi kan dina laporan IKI anu pemecahan masalah kalaresan sim kuring ngajelaskeun perkawis ngadamel kelompok itu didamel kelompok kanggo cerdas cermata. Ieu masih keneh kelompok anu sami seratkeun nami kelompokna naon, kalaresan nami kelompokna kelompok sato sasatoan diseratkeun anggotana aya saha wae nu pangluhurna eta nami si penulisna gitu. Lajeng anu dihandap-handapna eta anggota nu sanes. Judulna naon, pangarangna saha, kandalna sabaraha kaca, taun medalna iraha, citakan kasabaraha, wadalan mana. Lajeng ringkesan novel tadi dieu dugikeun ka murangkalih atanapi ka siswa-siswi hidup mangga seratkeun ringkesan caritana kana 2 atawa 3 paragraf ngagunakeun basa nyalira. Ulah nyeratkeun naon anu tos aya di pengkeren novelna, jantan aya penegasan deui gitu. Caritakeun ku hidup eta novel teh nyaritakeun ngeunaan naon, saha wae palakuna, bisa disebutkeun dina ieu bagian. Nah, kanggo eta kanggo lawungan kahiji, lawungan salajengna dina proyek ieu gitu nya. Ieu langsung lebet kana bagian-bagian murangkalih masing-masing kan dina sakelompok teh aya anu genep, aya anu 7 urang. Tah, bagi-bagi mana anu bagian tema piwarang milih nyalira we. Misalkan si A bagian tema, si B bagian galur sareng saneskan tenang. Tah, piwarang maca luyu sareng anu aya dina bagian ieu gitu. Upami misalkan anu tema teh naon pengertianana heula. Oh, tema teh gagasan dasar jeung makna anu aya dina carita, tapi kan biasana murangkalih mah langsung tema teh nyaeta temana teh keagamaan atawa misalkan kamelang jeung sajadina. Tah, teu kitu ku urang ditungtun kanggo kumaha sih gitu nya. Dugikeun ka tiasa nyebatkeun nyimpulkeun atanapi menentukan temana teh eta diwangunna tina pasoalan-pasoalan anu aya heula. Murangkalih piwarang maluru heula aya pasoalan naon wae anu dipendakan dina lebet novelna. Contoh, ieu novel babalik pikir.
Pasokan kahiji, si Emet budak pangadulan, resep ulin, ogoan, jeung sok nyusahkeun kolot lantaran diogo teuing ku indungna. Pasoalan kadua, bapana Emet maot. Pasoalan katilu, sakabeh kayang si Emet kudu kacumponan. Pasoalan kaopat, si Emet indi ti imah pedah ditundung ku indungna. Pasoalan kalima, si Emet pasea jeung si Jasim. Pasoalan kagenep, si Emet dicarak polisi, tuluy dibui di Samarang. Pasoalan katujuh, si Emet babalik piket. Nah, dina babalik pikir oke teh langsung babalik pikir gitu, tapi aya masalah tah. Saatos tiasa nyendekeun atanapi menyimpulkan eta nembe murang kali dituyun ku urang kanggo naon namina teh nyendekeun gitu. Saatos ditinggal tina pasoalan-pasoalan di lembur, tema novel babalik pikir karya Samsudi teh nyaeta robahna atawa tobatna hiji budak anu salila ieu wangkelang jeung nyusahkeun wae kolotna. Tah sapertos kitu. Anu galur kumaha sami wae, anu galur oge henteu ujug-ujug, galur maju, galur mundur atanapi galur bobok tengah. Tapi dituyun ku urang diarahkeun ku urang ku guruna kanggo naonnya kumaha cara ngawangun galur teh gitu. Tadi dia ya sababaraha bagian, mana bagian bubuka, terus diwarang naon milarian salah sawios kalimahna gitu nya. Cuplikan kalimahna dina lebet novelna aya di kaca sabaraha paragraf ka sabaraha. Mimiti muncul pasoalan, masalah muncerna kumaha atau klimaksna. Lajeng ngaregepkeun pasoalan. Terus ngarengsekeun pasoalan punten. Aya di kaca sabaraha engke gitu nya anu nunjukkeun yen oh ieu tahapan kanggo ngarengsekeun pasoalan anu aya gitu. Lajeng pungkasan caritana kumaha atanapi endingna kumaha. Happy ending atanapi sad ending sapertos kitu. Lajeng anu latar. Nah, anu palaku heula, palaku sareng watak. Jadi aya palakuna disebatan heula lajeng engke janten mung teu saukur si ieu bager si ieu kieu tapi mana buktosna upami misalkan murang kali nyebatkeun si eta bager si eta kumaha tapi kedah sareng buktosna sapertos kitu. Salajengna urang tinggal deui tah misalnya ieu anu palaku keneh sempalan novel anu nuduhkeun si Emet teh saupama boga kahayang teu meunang dipungpang har make balanja naon cek si Emet jamotrot atuh meuli papakean keur lebaran keur meuli mercon meuli naon-naon bae nu perluna ari kuring moal dipangbalikeun ke petasan jeung papakean tadi dinya kan ketinggal gitu nya terus aya sempalan bagian makna anu nyebatkeun ih anaking lain teh hayang makean lain teh hayang ngukakeun ka anak cek indungna bari ngalengis tapi kumaha urang teh batan sakieu buktina ayeuna mah bororaah meuli papakean jeung pepetasan keur meuli dahareun oge susah tah janten aya nu bagian aya nu nunjukkeun yen oh eta bagian anu nunjukkeun si Emet teh lamun boga kahayang teu meunang dipungpang sapertos kitu lajeng saparantos kitu engke ditangtoskeun saatos sadayana dianalisis watakna kumaha saha nu janten palaku utama mana nu janten palaku tambahan mana nu antagonis mana nu protagonis alasanana naon sami kedah naon namanya teh kedah aya buktos anu nunjukkeun yen si eta antagonis yen si eta protagonis sareng sanesna teman. Nah lajeng latar kan aya 3 rupi aya latar tempat aya latar waktu aya suasana. Tah upami latar tempat oge sami kedah aya buktosna aya di kaca sabaraha paragraf ka sabaraha catatan carita tina sempalan novelna sapertos kumaha. Latar waktu oge sami upami misalkan suasana mah biasa dikirungkeun suasana anu kagambar misalkan di subbab kahiji mah pikasediheun bagian pikasediheuna mana gitu, sapertos kitu. Janten aya buktos-buktosna anu dicantumkeun intina sapertos kitu. Lajeng puseur sawangan atanapi sudut pandang. Nah, kan biasanya orang kali langsung iya mah sudut pandang jalmi kahiji bu, jalmi katilu gitu nya. Tos tararangeun komo kelas 11 tapi dia kedah ngabuktoskeun mana buktos anu nunjukkeun yen eta teh leres naon nganggo puseur sawangan jalmi katilu. Buktosna naon? Cirina naon? Saluyukeun sareng cirina, sareng sanesna kana saperti kitu. Lajeng aya amanat. Nah, upami amanat mah nyapesen teh gitu nya. Nah, terus biasanya kan ngandung piwurup atanapi hal-hal anu biasa dijantenkeun tuladaneun. Tah ulah ngan saukur amanatna urang teh ulah jadi budak anu bangor. Tah ulah kitu hungkul tapi kedah di rembeuy deui ku kalimah-kalimah anu memang naonnya aya
aya tuladaneun tadi atanapi aya hal anu ngandung piwurup tadi kanggo anu maca. Janten salami proses eta guru oge henteu ngalepaskeun kitu wae. Teras satiasa sim kuring mah nekenkeun ka murang kali ulah dikerjakeun di bumi ulah kerja kelompok. Hawatos ieu jantenkeun tugas proyekna di sakola wae gitu. Janten di aping ku urang di kelas pami misalkan aya sesah aya naon teh biasa langsung dibantos ku urang gitu. Kitu panginten laporan kanggo iki sasih Januari tahun 2023 patali sareng materi anu dipedar. Hatur nuhun tepang deui dina materi-materi salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.